carios di kampung Cibuluh Abah minta ramana nyijem anu karasan tina waktu sia nyijem tacan angkat bade ngagadekeun barang teh. Ya itu si Ijom tecan ini tuh ya hakina budak kayak duh ampun cing jam Arek salin heula bah tadi kita salin erek make celana panjang erek make roges si roges anu baju bisa nyapuan jalan teh geuningan roges teh nu kitu
Make naon atuh? Make kampret abah wae gitu. Abah? Baju mana gitu salin teh ah? Aduh, sugan teges ini maneh teh lain dek ngagadekeun barang teh. Nya tadi cek abah tah ngagadekeun golang cenah. Abong barang ti lalaki meni ieu. Beda pisan jeung abah ieu barang. Kabina-bina teh da keur sia-sia keneh sawahna mah ijem. Tuh dah kakarak boga tahun sakieu oge meni reueus naker. Nyirihit we anak teh. Apaan aing terek menang arisan. Menang arsit. Kabina-bina teh si jem. Aduh, ampun. Naon tang denge teh abah erek menang. Arisan, non. Urang teh geuning sok nenden duit. Nya geuningan nenden duit nenden ka eta teh disebutna teh katirisan naon. Menang haris. Heeh. Ka eta, arisanno ampun arisan. Tah. Jadi da wali lade 5 poe deui oge aing pae. Aya meunang arisan. Tekeun antep. Pae nya syukur atuh lah. Eta kitu jadi payahna eta gadekeun barang. Oh iya dah, bingung tuh dah barang pake teh ieu sareng. Anu sok narima mah cenah. Ni emas. Aya mah. Wah si cepot teh alin. Buatnya nya. Buka heula buka kumaneh karep aing teh ka tukang. Ya eta teh heula semana tong waka ka jero da can dibuka. Mawa paneungeul. Lamun sakirana goreng patut beungeut na dagor huluna. Aing jadi tempat tukang. Assalamualaikum. Lain sia, kudu assalamualaikum mah itu sama. Si mah jawabna wabillahi taufik wal hidayah. Waalaikumsalam. Ari semana icing wae. Wah, lain sema tah mah. Toke gitu. Nalinting. Ngelinting teh naon? Udah kolot-kolot jadi nalinting acan. Naon? Anu rek hajat sok ngalabuhan lisung. Oh, nu tutung buntut. Tutung ulan. Tutung bujur. Eta jelema teh kawas nu rada gelong heureuyan ngadoja atawa naon ka aing teh jeung segala ditakol mun bejakeun keluar bejakeun hulu aing dagor gitu. Gogoda tah Bah. Nu kitu patut gogoda. Tah. Cinta malan atuh ku sajem. Ya kumane balana atuh udah. Eta oge pan tadi. Muka kawen atuh kaget guniran ningali, kaget guniran bidanget, cuman mana bisa kakawen lin. Oh, nya bisa. Sok. Uriat tanana panjang singge. Sabda ayah teh kadengin ku dia nabe dari dalam. Sugane atuh direkam teh numpuk kasetna di unggapan to. Ngilu diuk ah. Nih. Ih, geuning aya tamu wilujeng sumpung asumping. Nih harese rek muka panto teh. Ih, sanes sarerese jang ieu hese ngejat. Cengki waktu. Saja mana sugan wawuh jeung jelema eta. Karak panggil ya bah teh. Heh? Karak panggil. Sugan jeung maneh perjanjian di jalan. Ente jang di jomblo. Geus nabus teh naranya deui. Eta dupi Andika teh ti mana? Para saderek. Eta abah meni parasadean. Udah di parasaderekeun atuh da ieu mah lain. Arek Pada saurangnya. saurang. Mohon gitu ka dieu atuh teh aya peryogi kampusna oge teh. Dupi kakasihna saha? Kakasih Ngaranna aran kabogoh di mah Oni aran kakasih abdi. lain ieu mah ngaran maneh saha? Oh, ngaran abdi. Heeh. Lawot. Ari abah saha? Ai abah mah Abah Timli. Geus kasohor di dieu mah Abah Timli. Dupi keahlian
dagang bensin. Oh, bisa. Bisi ujang hampura aja buat emangnya. Asa kolot emang. Asa kolot emang jika nama. Tak itu jadi abah teh sok dagang bensin beuki ujang bensin. Da abi teh kada teh lenek diheureyan teh Bang. Oh lain teh heureuy. Lain rek aya penting. Etek naon? Dia poho deui rek naon teh atuh. Eta teh sia teh heureuy naon? Oh koh moal heureuy datang ka dia dek nyerius. Ari ieu saha Bang? Pun incu pun alo tuh. Ampun ting. Punten kulan Tuang putra dari pun anak itu jang. tuang putra dari putra teh sok dituang. Ieu teh sapopoena dangdana kieu. Dangdana teh kieu we ruwag-reuwig jang. Luh, sae. Kita make celana panjang nu belah kenca pondok kirana pula dieu di ruwag-reuwig bari jeung panjang. Kan zaman teknologi canggih teh ya. Heeh. Tos ngawitan namanya awewe resep ngobare. Oh, atuh jang teh diangkat ku polisi. Ari abi teh tadi ditanya ngarannya, acannya. Nya, saha ngaran teh? Diangkat polisi. Heeh, pan maneh teh bareh teh diangkat polisi tuluy dibubutkeun. Pan nepi ka penyon kitu teh dibubutkeun polisi. Lain diangkat teh Abah. Erek diangkat jadi polisi. Ari awewe mah polwan, Bang. Nya. Ai polwan teh naon jang? Polisi wanita. Polisi wanita. Aya deui kowad. Kowad naon? Komando wanita. Komando angkatan darat. Aya oge kokorobet. Aya. Naon? Aya Abah tadi nanyakeun ngarannya, Bang. Ngaran ujang saha? Teh sengaja jawab abi banyak. Jajan. Sanes rame murid teh geuning Bang, suul. Ujang. Kamari ngadu jangkrik. Ngadu jangkrik. Ujang apa ngadu jangkrik? Nuhun terang atuh Bang. Anu disintirkeun teh geuning. Aya nu digintir dengan Digintir terus. Aing teh hilap abi teh ngaran teh di kota teh Bah. Oh di kota, astagfirullahaladzim. Ijem itu geuning manuk menak. Manuk naon? Tumenol naon? Heeh, ieu teh menak gumenol. Saha ngaran teh jang? Ngaran abi Bah. Nya. Ari nguping wartos cenah ari Abah teh dukun. Abah, itu Nya. dengan teh semang kita foto. Nyanyi. Kita foto. Semah beuki ti koto. Tadi semang di mana keluar? Abah dukun sanes gitu. Di kota. Oh, di kota. Di kota itu nyi. Oh, di kota. Jadi ujang teh di kota. Abah sanes dukun sanes. Abah tukang loteh. Tukang lotek abah mah da. Ai teh bade nyaba dangdanan kieu teh. Ieu teh pun anak jang. Oh bade nyaba. Nah, bade adi teh bade miang. Dupi nyai teh saha ngaran teh? Abah. Abah. Naon? Abah Eri. Naon? Abah jadi ngilu. Apa nanya ngaran mah abdi. Bah. Suka teh semah teh ieu. Geuning eta masih ijem. Atuh sia teh diwedak hideung sabelah teh kuat teh. Tak itu abdi teh Bah, itu di kota teh ngahaja bari napangan Abah. Nya. Naon? Naon? Tetap scan. Abah teh dukun sanes. Ceuk batur mah lain. Oh, sanes. Tapi abah mah sakapeung-kapeungeun yang sok musup, sok ngurak. Ujang sok musup. Orang teh abdi teh mah kali teh rek dukun Bah. Sugan teh Abah teh dukun, peda kolot gitu. Boga kasusah naon jang. Sanes tiasan teh Abah sok pirajinan teh gitu. Nya sok rajeun sakedeung-kedeungeun. Oh, sik ninggal dampaleungeun Abah. Dampaleungeun abah. Nya ninggal. Geura sok tingali ku ujang. Naon itu maksud Abah teh teh? Tataros teh. Tah, ieu teh abah teh pangnempokeun urat. Urat. Nya kira-kirana abah panjang keneh umur. Nah, itu benar. Kaduana sawah anu digadekeun ayeuna bakal kapimilik. Nah, Oke. Katiluna ari ujang dukun lain. Harapan abi nanyakeun ka Abah teh tuh. Akhirnya nanyakeun ka ujang. Ari Abah dukun sanes. Abah teh sakapeung jadi dukun. Sakapeung deui. kampung dari matu Sakapeung deui.
Abah rek nanyakeun ka Ujang. Ieu urat Abah. Abah teh sakapeung teh sok jadi dukun. Sok jadi dukun. Jadi sing bener atuh jawab. Ari anu naros teh bener kudu dijawab. Jumuhun. Kapan ku kuring jawab. Ari Ujang boga kasusah naon? Musik ninggal dampaleungeun Abah kieu. Sok tingali dampaleungeun Abah. Naon kasih Abah teh? Kasusahna teh Abah teh boga beulieun. Sawah anu hanapeun hulu wotan. Hulu wotan. Beh ditueun hulu kereta api. Nya bebaningan nih. Nah Ujang mah ngajak ciri. Ari Abah teh dukun. Dukun Bisa ngajawab lamun batur aya kasusah. bisa geura sok. Sik ningali dampaleungeun Abah. Sok. Kapan aing teh? Aing oke tengok podarane ku sia mah. Tuh, Bah, aing jelema bener lain teh. Nah siapa keur ditarima ini kagak ada ke sawah. ngaran acan dibejakeun nih, Pak. Heeh sangaran Ujang teh. Ngaran nanya ngaran teh acan dibejakeun nya. Acan Duh, wah kuring teh boga sobat. saha Cepot. kayak gitu. Sakuling ka dayeuh teh sok panggil. Pagaweanana naon si Cepot? Reunahan kita digaweuna teh. Oh, jadi di pegawai kantor. Nya ijem minantu aing teh di kantor reunahan. Kerendahan mah eta kalingsir. Bah, penyakit kalingsir. Di reunahan kantor aing oge. Sepe. Beh ditueun Cipicung teh pan aya reunahan teh. Aya bala enah teh. Heeh bener. Dulu itu ada. Reunahan mah lain ngaran kantor apa? Naon Jang? Kerendahan penyakit itu meureun. Heeh penyakit. Penyakit naon teh Tumor. reunahan teh? Penyakit teh meureun kutil. Air reunahan teh kieu teh bah kurang leuwih mah. Siap Ujang ngedongeng. Dongeng naon teh? Ngedongeng naonnya teh Jang teh mah geueung. Ngaran kuring teh bah sebenarnya mah. Mah kana diajakan ngadongeng. Geueung dan ijem atuh jeung harerees di Bah, naon. aing jadi poho deui teh da ngawanggung teu paruh rek naon tuh ka dieu teh. Ka cerek nanaon sih teh. Ari Abah teh dukun. Dulu itu Assalamualaikum. Wah, kamu deh. Ujang teh lain anak Yas Naib. Mohon lain ali mah. Wih, Assalam. sugan teh lain si Ubro, syukur. Assalamualaikum. Duh, murid murunyung deui ngabodor sangkira geus ararapes di dieu ge. Assalamualaikum. Buka ijem. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kene ku abdi dibukana. Da semah mah dibukana kudu ku semah hari aya semah. Ya. Enggak. Astagfirullahaladzim. Mengalnya apanya teh juri. Hari tahun Sahaya nu gaduh bumi. Lan. Abdi Mohon. umroh ali mah. Ulang. Umroh cek siapa ge tadi? Keke. Itu abdi teh ngahaja bade ka dieu teh sanes bade ngiring apes. Bade naroskeun dupi ijem nu aya di bumi. Hari ijem teh saha cenah Abah tah? eta duka teh Jang. Geus teh diararaku kieu nya. Lain Bunuh diri wae rarasan. itu naroskeun ijem apa teh ka ijem? Atuh bapak sorangan Sopan saeutiknya. Kuring datang ka dieu lain lantung tambuh laku lain lempang tanpa seja tapi boga maksud anu tangtu tujuan anu utama anu perlu diregepkeun dengekeun naon pangna kuring datang ka dieu pasti kuring teh aya maksud. Karena ka arah kieu Halus menjadi dalangnya, Bah. Iya, da eta mah memang ngadalang. Murwakanti nyarios apa? mana ieu teh? naon? Anu rek narima kuring saha? Nah, nurek narima cenah saha? Aing nyai teh saha ngaran teh? Awewe, Awewe. Di mana nyi awewe teh? abdi teh ti lembur naon geuning tadi cek Abah teh basa nyandra. Oh, ti Mumunggang itu. Tah di Mumungan abdi teh ngahaja hayang nepungan sobat baheula Saha? bireh lawas tetepan lami teu panggih ijem nu aya di dieu. Nya teh teh ai umurna teh geus kolot, ai sakola karek kelas 2 SMP. Saha teh, Bah? Jam? Aya di dia ijem teh. Oh, ayeuna mah keur ka mana wah? Jam ka geura. Lamun anu nanyakeun eueuh kitu nya. Ulah nanyakeun eueuh. Abah, Kadenge kumaha teh? Ngarewos. Tuh. arewos. Hah? Arewos.
Oh jadi dia teh badami. Badami. Jadi lamun abdi datang ka dieu, Si Ijem si bejakeun Ijem ke sedang eueuh. ngomong bebeja, Ijem teh eueuh. Padahal Kamana? eta beungeut dina beungeut maneh. Eta teh si Ijem anak aing. Ieu teh Pe, Ijem. kadon ngabararodor aing. Meneutik dia awak juga cileuh. Kudu kana manuk sapu. Disangka manuk sapu anak aing Si teh. Imas geuningan. Ijem. Aduh, Imas. Imana wae heubeuleuh teu bola pasti lawas. Geus di Garut. Teh sangka teuing Imas. Ari eta Ijem di mana tabrakan? Aduh, kitu kunaon? Eta huntur nepi ka ala lancur. Adina Imas. Jadi yuk, naon keperluan Imas teh pangna tu berojog tanpa rarakan teu bemat yang galnet dongkap nak dipula Imas. Ya. Nuhun. Kowe wis takon marang aku, purwane aku dumugi marang sampean, Nggih. aja kaget. Yang dileueut. Bro, Sebenarnya ada tidak jelema tapi sih coblak. Urang teh sono, Naon itu Bang? Hapunten wae nya, nya Pak. Naon itu Bang? Mang, Mang Mas. eta saha jelema eta nu lalaki teh nu beungeut teh jiga anu. oh obat gitu ya. Oh, sugan teh koaci deh Bang. Obat Tawau urang oge Mas. obat perokok, Eta teh obat emplu, paranti naon itu Bang? obat emplu yang Oh, paranti emplu. nyata ieu obat nyeri beuteung entrostop. Manjur itu teh Bang. Uluh ujang boleh dicoba tanpa resep dokter di warung-warung yang terjauh terdekat setelah tersedia perokok. Oh, Bisi diare nyeri beuteung disentri aya tata entrostopel stop cret. saya. Kek. Mas tadi gerak. Oh, mana si Imas ka urang sih? Jadi pahilik kieu. Pahili dah lain salah bobodohan, salah nyaan. Yo Imas tadina urang erik eueuh ka ditu ka mane? Ayo lalu. Ayo urang teh kieu nya, ayo urang teh poe kamari teh ka kerjaan panon kenca. Cenah biasana cekolot lamun ka kerjaan panon kenca rek datang saya mah. Ku sabab saya mah teu datang wae kapaksa urang teh rek nyemah ka maneh. Bah, urang ngadu pangal yeuh. Apa macam hobi kita jangan lupa ngaw Oh, ngadu naon tuh Bah? ngadurukan yuk. Nah, ayo ulah mah abang we. Ari maneh sok lalajokeun adu domba Imas? Oh, nya urang masukan lalajo anu ieu anu sing tonggeng gitu mah. Di mana? Rupa-rupa. Bade permios satu teh. Kendaraan. Permios we. Beli ngaganggu Bah. Mengacu Tapi teh bade ngagadekeun itu ka Imas kan itu di. nggak ada kenaon deh. Tadi cek Abah, izin tadi ngagadekeun naon? Geudang. Oh iya Kek sana bade ka Imas teh. Imas teh nuju teu aya. Nya Imas teh nuju angkat bade ka bumina Ijem. Oh, tuh lapor gitu mah Bah. Percuma ka ditu ge moal penak. Yo syukurnya Mas yo. Ada tepungannya di stasiun. Ari abah kumaha? Panceuy. Ujang eta teh si Imas nyemah ka imah aki kabaturna anak aki si Ijem Nurek digadean teh. nurek kadean teh nurek ditepungan ku Ujang teh ieu jeleumana. Tah abdi datang ka dieu teh ngahajar rek mere beja. Naon? Bisi abah jeung ieu ka imah Imas, tah Imas teh bade ka dieu. Jadi Imas teh teh lapor di bumi teh aya. Di bumi itu teh Di bumi itu ge sok pilari heula jeung bisi nya moal penasaran. ada aya di dieu. Ari abdi bade ngagadekeun naon ka Imas teh? Utang digadekeun nu maneh mah. Ieu we si Ijem dek ngagadekeun. Bah, Abah tong diladeni. iya dek permios. Duh, diladeni. Wah, sedena. Nya mangga uli jeung Jang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Astagfirullahaladzim. Sok nya Ijem kenjang ngomong jeung si Ica aing Yo jadi ngageunjeleungkeun. Lain imah maneh jadi kieu nya. Model bieu kadang ngobrol imah maneh Ijem. Model di rumah sakit jiwa di Bogor gitu tanggal ngobrolna teh. Nya teu parah rubuh kitu. Anu hiji ka kaler hiji ka kidul. Kan anu urang leuwih teh kurang ngetah. Ari maneh ku awet ngora Ijem. Oh, nya meureun da. Kan ieu. Abah urang mah santeuna bisa. Kek. Tadi nya kadenge beja, yen itu cenah ngagadekeun naon ka Imas dieu nya teh. Gelang Mas, bapak urang teh rek perlu duit. Urang teh buka gelang. Ayeuna gelang sakaheula teh kumaneh urang minjem duit 500. Kieu Ijem sanyana mah. Urang datang ka dia teh aduh, ieu mah nya ku sararua meureun nya urang teh sanasib meureun nya. Da urang teh datang ka dia teh butuh sarua, urang teh butuh duit. Gitu. Tadi nama kieu urang teh rek ngagadekeun ieu kongkorong.
ayeuna urang tadinya rek ka mana ayeuna kumaha tuh? Duh, jadi mana teh butuh duit rek ka urang teh? Urang teh ada teh butuh duit. Mana duitnya keur naon sih? Ih, padahal urang mah rek ngagade sawah. Ay, urang mah keur meuli langseng. Itu gerak. Meuli langseng kudu ngagadekeun kongkorong. Ayeuna mah kieu atuh pada butuhnya supaya urang ulah bicenan waktu teu puguh. Kumaha lamun urang ieu teh kasih esi yuk. Kasih esi? Hah? Babaturan? Ayo atuh. Ini HP martabak. Lagi sana di mana diramakan sadaya emak pamungkin kalau lagana kalawakan sadaya emak Wang Cina Sariak Rayu Mapai hirup sorangan teh geuningan senang jeung teu senang ya senangna nyata ieu ditinggalkeun ku salaki teh meuni alah asa jongjon meuni asa bebas sare rek gulutuk ka dia teh meuni alah geus we
lalaga teh. Ini asa teh cara apa menunggu penting tak ayeuna mah bray dunya bray. Hayam teh sing lila. Tapi heuh dipikir-pikir aya eueuh salaki Gusti mah sekalian tiris. Tiraku dia aya doma jalur nu itu nu hideung nu konon ka itu teh. Heeh, aya rek ngeukepan doma daerah deui. Tempat tidur geus menang makuan geus kamari terempak marukankeun lu meuni motah Gusti nu agung ting menang naon teh balik ti Amerika teh marukankeun teh menang jamrong gitu. Udah mah kejeng aya kai dikeueuman ku cai leguk diinum pahang-pahang oge aing teh meuni ditah nginum. Mun sek lain ka salaki. Tapi ini nang ku belana we Gusti nu agung aya geus ngusapan kana sirah. Beletok deui aing ditekean aing bade zaman diusapan we aing. Tidak berat. Ngan dikesakeun teh can boga turunan. Mudah-mudahan we turunan teh ulah siga kelenci. Sekali bro teh renyut ngabring Gusti nu agung heueuh aing mah ih teu kabayangkeun lamun anakan siga kelenci. Jrel. Besok sanajan kerep ge manahanana hayang teu siga kelenci. Pagawean cara kelenci. Ai pagawean siga kelenci kira kerep manehna mah. Tingalikeun we Gusti maukan teu kasur teh dekok sabelah. Anu sabelah mah mucugug we. Nu sabelah mah aing mah teu meunang sare nu mucugug teh teu dekok we sare teh. Gusti meuni lila atuh nya ka mana heula jeung meuni lapar ieu teh tukang hakan ngakeun acen tur kugu ngakan jukut ieu teh. Serikanya kemana aja kelawan teh di astana yang sarakan tungaranu awan kieu rasana. Ai kekawihan hayang aing aya sangol teh bisa nih. Ai hayang lagu ekek pae aing siga batur. Lagam gambusan. Serat salira. Lah aing ngerti ai lagu serat salira teh gengsi di ku ibu-ibu. Ai ibu-ibu lagu nanti lain kitu. Serat salira. Kocak marukankeun teh ibu-ibu Gusti ditinggali telihan teh mereka rarente teh nyatu meranti mana mah. Untung aing mah da boga pejit koresin biasa we sarapan heula aya kulub sampe segala digaros. Ini terapat teh nyenol heula. Yang di batur mah da meureun kararedueul. Kentel kocak teh dina lagu. Mending mun ngeunaheun. Mending kena lagu nawana kuyaya si kuya batok teh gaya laguna teh. Lagu rayungan. Heeh, lagu rayungan teh kumaha teh? Mana teh gini. Lah, mana nu kudu dipilih? Nu ieu lain, nu itu salah. Nu kudu dipilih. Nu eta jebrang, nu itu manyun. Nu piliheun heuh, rek mana teh nu dipilih? Sika nu lieur nu ngarang lagu, nyeun lagu, mana nu kudu dipilih? Sidik geus nyampah, nu montok. Ai lagu dangdut paranok umur ini datang Aisyah. Rek ngalagu dangdut teu paranok umur disieun sieun paranok umur lagu dangdut mah. Tarat salangap lagu dangdut mah. Lagu dangdut ngirinya lagu teh. Tuduhlah aku sepuas hatimu atau bila kau perlu bunuhlah aku. Ari cerep geuning aya lagu deui. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu. Asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Cep tilu minggu dihitung-hitung 4 kali opat siki penyanyi dangdut Malalodar. Bubuk derita ngan sangsara we eueuh sugan aya lagu duh aing ieu emas berlian nu dina tongong eueuh. Ini lah ini salah kita Gusti Agung padahal mah deukeut teh. Ini jadi penyanyi India. Penyetai kahayang lagu India teh. Resep ka Sunil Dut. Resep namanya tak beki mendut si Sunil Dut teh. Payus kana ngaran. Beda jeung Imam Malini mah geuli geumeulis geuningan. La 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 la
Dah, surah aing teh da dipikir-pikir mah ngeunah. Ngan can aya nu ngadengekeun we. Heeh. Sugana aya nama tuh. Sugana pabrik ceuli teh diabringkeun ka dengekeun surah aing. Heeh. Pada ceuli nu di jelema mah kabanga we ngadengekeun teh. Mata ceuli nu ngeunah mah ceuli nu di pabrik. Geus disusun kudu kadinya. Lah, bari nyalik sih eueuh kutu ieu teh. Ini lagu-lagu India. Kamu salama imahna teh jeung. Iya. Wah, gila. Tata iya nyari. Tata iya genah. Genah di ditinggalkeun ku salaki teh nyata anu ngeuneuk-ngeuneuk aing malah. Jadi, naon teh teh? Jadi huntu. Dari huntu cenah Imasna. Ini kan atuh sing sidik geura oge eta mah. Gelo anyang gitu. Oh itu. Banyak ke radio. Naon eta sing para cuis kitu? Assalamualaikum. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Naon eta nu ngaji gitu Kak di luar? Ini kitu nemalanana. Aku mohon dengan sangat secara ikhlas agar yang mempunyai rumah cepat membuka karena aku akan ada pelenting. Oh, ada tuma. Tamu mohon dibalik seetik ya mana malan cicing rumah kuring. Tamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mumpung eueuh salaki. Sekali saya. Punten ngenalkeun. Aduh. La ilaha illallah nyai meni begung kitu awak. Ayo aja mah begung teh balas di eueukeun. Nyai. Ulah nutan aja ieu boga salaki aja mah meni riweuh boga salaki. Pariksa panon ka dokter mata. Ngeus jaga nyai ai dipariksa teh angen. Ai nu beunang inung suku. Sok aja nyai. Ke. Alah, di saha dieu? Sih, wau keneh ka urang. Saya teh. Iraku. Cing. Ingat kan teh nu digegel anjing teh. Nah, bisa meni sigan ini kecemun. Aduh. Si itu kan si sudut teh meureunnya. Terus si sudut markankeun. Ike gaya ikenya. Beunghar markan teh ike teh. Eta lampu naon ini? Make nu lalemet sagala. Eta teh lampu dasko. Bisa rek joget sok nih. Rek joget ke euceun nya teh dangdutnya. Ya ini joget geura markankeun teh. Lain nya asih. Ya. Asih. Dengekeun. Imas mah milu bunga. Teu sangka esi bisa pukut-pukut. Eta garuda ditaplokeun dina tembok. Cicing we nya. Yeh. Teu teh apaleun. Eta teh garuda anu meunang air keras. Jadi geus teh hirup. Tinggal ya kumaha. Mah hirup menyang geleper. Tela nyai ari ieu saha? Meni wawalingan. Naon wawalingan? Pura-pura namun Alhamdulillahirabbil alamin Gusti. Sudah kalian seuling. Kok seulingnya itu? aduh eta kate ngaranna teh Saha? budak si Sinuk. Neneng Esi. nya esi geuning ayeuna mah geuning maneh teh kos empen Naon empen? koyok Astagfirullahaladzim. Iya nyai eta. Kari sere ijem teh teh. Aduh Gusti nyai. Galisnya nyai. Naon? anggar keneh Cicing ngalajem. Naon sih Mas? Ka dieu. Naon? Kadenge keuyeut bahasa Inggris. Aing mah masuk nanaon heuh kena ya Mas. Aing teu ngomong we Nyai eta pipi mana kempot. Nah, geus kitu. tinggal rarong Kemana nyai sing sabar. Ece mah dah hayang kempot gitu mah. Ece mah ieu kempot balas disuk-suruk kempot teh. Lain kempot meureun petot ya mah. Ece. teuing karunya ka mana ieu sang suami gitu. Oh. Ieu teh ieu nyai. Salaki ece teh can datang ieu teh. Maksudna mah ka kota. Heeh, biasa rek barang siar. Nyi naon atuh nyi bisirek ngaliwat teh kan itu sorangan. Sok ulah era-era. Hah? Ijem cari kela. Begini sih ya, waktu kemarin kan kita waktu ikut rapat kitanya. Heeh. Ya mungkin Esi juga sudah lebih waspada permanapannya. Alhamdulillah dina danget ieu mah Yaji. Ya.
Dengan ini saya mohon kebijaksanaan Anda. Saya itu ada maksud yang tangtu. Oh, ada maksud yang tertentu. Nah, itulah. Sip. Jadi mungkin sudah tahu tuh. Oke. Oke. Duh, aing pergaulan udah tinggi gitu. Oke, sip segala. Terus. Sih. Sing norela atuh nyi. Iya sih. Heeh. Orang teh ada nge-esi cenah mulai itu eta karsi sudut bisa makanya lampu gantung dina juru pot. Kita make jeung kulkas segalanya. Wah, segala kabedag. Ente ningali buuk nyi. Tingali buuk aja ya geus dikro teh diperhatikeun ai kursi sudut mah da di juru di mana-mana ge. La ilaha illallah nyi. Eta buuk Gusti. Eta kan lain buuk asli lain. Uslap itu uslap. Nyaho teh uslap? Uslap teh kumaha? Palsu. Bukan tempe. Tingali huntu. Huntu aja emas. Untuk asli itu masuk. Emas nih. Emas. Asli ya mah. Ya. Urang mah kieu nya baheula ge kusi make untuk emasnya. Terus sare tibra digarong. Nah garong aya nang ulayaban kana huntu. Mata kurang mah teu najis. Tung aing hirup di kota. Hutan di kampung mah kana huntu-huntu sok dijedut garong eta teh. Larong nawe amat teu hidang. La ilaha illallah. Heuh geus kene nyi. Syukur nyi. Ece mah nya atoh didatangan ka dieu asa boga dulur jem euy. Eta mah make aloji gede euy. Itu pantas nih. Meni kurewel ai si Lain kurewel alus saya aloji teh gede sih. Urang beungar marupankeun boga salaki ayeuna mah. Hayang nganam jadi pangmalikeun kamari kan. Siga ieu kareta api. Heeh. Mun siga urang kadipaten make aloji gede. Sigi nyam ku ece nyi. Pantas urang. Eta teh suweng naon eta teh nekot belenong kitu. Aduh teu boga dedeureungan sudah make. Ieu teh heho. Oh. Naon heho? Heho mah Jepang, sabab jeung heho piru ku heho digantel kana ceuli. Jeung teang karanti kadene halo-haloan. Oh, heueuh syukur aya nyi. Sih. Jeung kali gila. Naon? Sok nih, ulah di dinding clear sinang solo ka upami nyai aya kapiregan ke ece insyaallah ece bakal nandunan. Kenapa menurut nyai sadayana? Ieu geura eceuna atuh. Kadieuan geura oge. Kadieuan. Kadieu naon? Kadieuan. Da abdi bade nyarita. Alah ieu bade nyarita. Panandari ayo. Nah, nyai meuni asa Cianjuran. Untung ece boga sora siga Tarsan. Ieu naon nyi? Kang abdi datang ka ece teh kitu. Maksud teh sareng tujuan teh. Heeh. Kumaha eta ari ai liar ka kota sok aya naon kitu. Biasa we liar ka kota mah nyai ku melenang. Ece? Kumaha yai? Cenah ece teh cenah lain salaki mah teh. Naon teh? Kabogo. Ece mah geus kawin nyai 7 tahun ka tukang ece teh geus pernah rerendengan ari rerendengan. Leuh tibra markeun kana nyi. Ngan ece mah nyai teh awak yang kerodom teh nya kitu teh lah. Ari abdi mah karak bobogohan. Bobogohan cetek nyai. Sugan gitu ece bisa ngarapekeun gitu supaya rapat Ari urang mah kieu sih. Nah kumaha Mas? Heeh, ari urang mah kieu nya. Kawin mah geus lila. Heeh. Kan salaki teh gede wadul kata katulungan. Babari ubana gede wadul mah. Janji Jumat datang. Matak nyai, hirup kudu gaweul teh, kudu ngilu rapat, lamun aya onangan tiri-tiri teh datang gancang rapat. Yeuh. Ada Korea milu rapat teh kieu geranya, geulak musim milu rapat. Ari ibu-ibu nu sejen mah geudinya. Aduh, nggak sangka suami saya pas pulang dari Amerika, aduh, saya diberikan kalung cuma berlian hanya 80 juta, cek hiji deui. Terus Saya mah cuma dibelikan Honda Accord, emang hiji deui. Saya mah cuma dibelikan Honda Ceret. Ai mecret biasa, mecret lamun ceret teh meureun. Ai urang bingung. Ai urang kudu ngomong naon? Kapaksa urang geus hayang ngomong. Salaki abdi mah kan menglikeun ember we dua kamari teh. Jadi hoream teh milu arisan milu bangsa kekeluargaan kitu teh. Tah di dinya nyai, matak urang kudu ngilu ulu biung ge. Heuh, aya urusan rumah tangga mah nyi, lamun urang rek ulu biung kana panas baranan, leuh Gusti nu agung, meuli mobil, meuli kongkorong. Yeuh. Naon Kang abdi datang Beli kompak. Kan mae atuh.
saurang-saurang atuh Mas. Sok. Yo, sokona urang penting bisi carekan ku bapak urang. Masuk ijem heulanya tante ngadaguan. Seesinya, teh pangadatang ke ieu teh aya kepentingan teh. Jadi erek nambut artos gitu. Seueur teh 500. Tah ieu geurang cepeng heula ku Esi. Nah, itu penting nama. Lah, Nyai sebenarnya mah cuma tarang nginjem ke duit maka jangan make barang segala meni siga KP SMS. Ya, Nyai mawa bunga mau kemang teu? Kek. Da kami ge ngahaja datang ka dieu teh. Sañana mah rek ngagadekeun butuh duit teh pinjem ieu ngagadekeun ieu kongkorong. Tapi ijem ka dieu. Hah? Oke, teh mah pokona mah duit teu ceu aya sok. Geurang. Kongkorong asa apa geurang teh? Sok. Mana Mana cik? cik? Eta erek ngagadekeun naon? Kongkorong. Coba. Dah. Kelak. Aduh, kaget guniran ningali. Tah ieu teh abi ngagadekeun geurang ieu. Eta si Mas ngagadekeun kongkorong teh nah. Calik kala ieu jam calik. Keke, Mas kere. Mas. Aya naon Kakang Mok? Kakak mok sia. Kurang aja. Naon? Juk ngamuk ketupugu-pugu. Cicing lah cicing. Iya, Cicing tadi ge. kongkorong sabaraha beratna. Sebenarnya gara mitenya poho deui. Asa apal itu mun teu salah mah satengah os. Naon setengah os 50 gram? Kala setengah dikalikan 50. Heeh, bener. Geuning ieu mah kongkorong teh nyi alus ya ente pare. Keke euceut teh. Ari pesen mah lain ente pare kan jadi salah kitu hayang pesen ente seureut. Kan dilaksanakeun ieu. Ari Nyai Mas ngajual muning teu. Henteu. Di mana anu dijual teh? Geus itu mah cik nali kongkorong nyi. Nya sangkan jiga. Aku golok perakan gitu nya Mana kongkorong. di kaima mah deuna suga mah geuning. Cicing lah, cicing nih, cicing. Ece ngesang tuh tinggalin. Nya, juru cuut. Karek kan kongkorong. Cik ieu. Eta sobi eta. Halus Cik kongkorong. Mas, eta Eta kumaha eta ari ieu mah naon mani ngabedol-bedol ramo batur. heula teh heula aja. Naon? Coba cek sih ningali heula eta. Naon? Eta dina panangan cek sih. Eta dina panangan leungeun cenah nempo. Panangan eta tah. Kiwalan tengah. Ali. Nya, min jiga ali kuring eta. Menang meuli kamari Nyai. Menang meuli kamari naon ladang naon coba. Toko nate ngaranna teh si Congbun. Wah, Toko emas nate. congbun. Ngan surat nate acan dibikeun. Mana nempo-nempo. Congbun. Oh, berlihat tinggal Toko mas congcok. Edun ya man nyi kan Aduh sanggup. naon eta. Sok sing bener sok. Anu kuring eta teh kalak naon ge aya cirina. Tah. Di cirian tah ku kuring bari naon ge. Tah di cirian tah di gurat ku kuring. Kelak cicing lah nih. Ece bisa amak. Ece ge bisa amak. Cicing Mas. Imas geus kena amakan ece nya. Enak ece rek kena amakan. Esi rek ambak. Ece Imas teh geus kena ku amakan ece. Tena ece kena ku amakan ijem. Cicing lah nih. Imas rek diambak Esi. Tari Imas kudu kumaha? Imas ngabandungan sarengkak saparipola. Tah, kituna ijem. Naon? Mana ulah rengkakan. Udahan. Kudu ngabandungan. Cicing. Sapaloh pola he. Sidang ditutup lah. Ece nu kawasa di imah ieu. Cicing ulah pasengkaran. Kuring marek mah eta nguruskeun eta ali kuring eta di dinya. Ari kabogoh Yang nyai. dibawakeun pegawe. Teu dengekeun heula ari kabogoh nyai sangaranna jem. Kuring teh boga kabogo teh ka Kang Cepot. Hah? Cicing. Nyi. Teu kudu stres. Cicing, teu kudu aku cekak nih. Kela. Jadi ijem teh boga kabogoh cepot. Mas, Tong dia tanya Can Eli. ulah waka kapaehan Mas ini. kunahan sih Mas. Nyi, rek kapaehan mah isuk ngampar. Loh, buat siga ku cekak cicing. Ari salaki nyai saha geulis? Tawa samang. Si Mas kunahan teh dijang kengan teh. Diceritakan ku si Ijem. Kabogoh teh saha nyi? Kang Cepot. Tah Kang Cepot cenah kabogohna teh Mas. Urang mah asal lagi ngabin cepot. Astagfirullahaladzim. Gusti Nu Agung. Nyi, pangamparkeun kasut. Naon teh Mas? Ya cahayang kepaehan. Gusti. La ilaha illallah. Eta ada kabayan ngambarkeun kasur boleh damu teh. Kala. Nyi, kala nyi. Adi ala nyi sekarang, Mas. Jam. Naon. Eta penting kuring mah aling supaya beunang eta ka dieu rek dibawa ku kuring rek dicokot. Ijem bener salaki maneh bisa laki maneh ngaranna cepot. Bener gitu. Yakin? Yakin. Can bulan 14. Teu geuneup. Tuh. Astagfirullah Gusti Nu Maha Agung.
stop sidang ya reugel aku cenah boga imah nyi geus kasur diampalkeun Geus. hayu urang babarengan ka paehan nyi hayu Duaan. pada sanasib saya rele urang ngabreng nyi hayu nyerek ngaracu erek minum endrin mah pada cek mah apa ieu racun ada eta baygon ada Baik kan tadinya duaan. Kuring mah anu bu. keke Ditampi atuh ieu cai. sok inum heula kabeh ieu teh amak ieu teh Yo. Tapi gua amak saha ieu Pindah heula. Kuring ngayang minum heula yo. da sok ngarinum nyi abis teh stres da cek hayang nginum ngeuneuh gelas ieu teh erek nginyeman era Ayeuna rek maju deui amak. moal cicing lah nyi lain kijang ieu Bapak RK ka dieu RK. ieu teh ribut wae di dieu naon ieu teh pasoalanana geus kenapa kieu gerak RR keren Saudara gua Kak. nya Ya kan teh pagawe. Ulah R. alah da sahanapeun misi RK ge da kaboga cicing R Aduh. ribut wae teh dikupingkeun kita tadi ieu Nyi Ijem dek ngagadekeun gelang teh kagungan Nyai gelang mah cenah kaungan Imas si Imas teh meureun mau kongkorong mah abdi Astagfirullah. Kos ka anak copet weh. lah ieu meureun Saya sih mau ali kuring tah. Buktina aya. gitu jadi Nyi Ijem bareto ali leungit ku saha di bawana Nya eta keur bareto mah ku Kang Cepot diinjem. cepot teh kabogoh Nyi Ijem Nya. ari salaki Nyi Esi saha ai salaki abdi mah R nyaeta cepot cepot nya bisi RK aya maksud mah meureun da geus tereh raranaan geus deket kieu mah bisi RK oh aya. pasti matak datang ka dieu oge Nuhunna R tah ari salaki Nyi Ima saha Salaki kuringnya sarua cepot. Maksud nginjem kongkorong teh, maksud nginjem gelang teh mere kongkorong, dumasar kana hal rek usaha. oh jadi lamun kitu masih cepot teh kapanggih modal meureun nya Kapanggih modal. heeh tah ari itu kasur keur naon Lain teh rek kapaehan sararea. sararea dek eling Dek eling. atuh milu we kuring ge papaehan itu Hayang milu ngabodor RK. lain apan mare teh papaehan tiluanana abe urang seubeuh di dieu tiluan Ayo atuh. Yuk, siap yuk kapaehan yuk. hatur ribu nuhun laksa ketika bingahan kanu parantos ngadangukeun kana ieu acara dina kaset nanging paralun malum kasuhun nu ninggali nu dipamriha punten anu diteda tina kakirangan sareng tina langkungna muga tiasa nawakuf muga tiasa ngahapunten tangtos seueur kalepatan batan laresna kukituna ibados rombongan Giri Harjatilu nyangakeun wilujeng kasadayana mudah-mudahan anu ngadangukeun ayana ieu rekaman tidian rekor anu kangge ngalengkepan koleksi para saderek di bumi wilujeng kalayan mudah-mudahan cing aya dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala amin. Ayeuna datang cari hidup irahna kajaman ayeuna baturai dieuna kapayun patepang deui sanaos jalana ka bibuan masarek pati bonan sanaos urang atos wangosuan ulang upat ka awona sanaos mah abdi atos wangosuan sakitu tanuka hatur panggilan singa jadi samemena kabatur pariksa badan sakucu sarikaya di kota